dan merahan ningali ingkang sampun prakta Prabu Jagat Netra tekantun Senopati Ngalaga kaget kasumpingan sesepuh di wewengkon jajar Sokalima negara Astina kaya sanes Residrona ngandika Senopati abdi ngera guluh kagunturan madu karagragan menyan putih urang salarea kasumpingan sepuh di jajar Sokalima bagea sepuh nuhun anger nampi kana rupaha pang bagea ti salira kalayan nyangakeun sembah hatur pangabaktos konyuk salira anger pupu dening ati semaheun mang nu aya di negara awawu langit nuhun sepuh tekantun ka Senopati nuhun sepuh damang kibar dina waktos ayeuna aya dina panang tayungan Gusti nu kaungan urang sadaya nger ya damang salira meujeut dina ayeuna teh kumaha damang anger suyudana raja nagara sae dina waktos ayeuna hapunten kalayan teu tiasa nyarangan emang dongkap ka dieu jalaran nya kitu teh kasibukan di negara tangtos da karasa ku kaula tapi salarea sehat aya dina hibaring pangesto nger dina hibaring pangesto usum naon di negara ayeuna teh nguningakeun keur usum corona ayeuna teh nya keur mah corona katambah heueuh da kekayaan hujan panginten suung weh baru runcul nya kitu sirung aya eta teh sumuhun aya wae tapi da mata kauntungkeun ya kitu nger usum TikTok weh TikTok sumuhun nger nya hapunten ieu pun mang teh nu mawi dongkapna ka dieu teh rada telat jalaran ku kasibukan we di negara teu nanaon kalem sase sepuh nya nuhun nu mawi itu upeti anu sakumaha dijanjikeun harita teh parantos dumugi manawi bilih bade dietang deui nah kawas ka saha we percaya ka kasepuhan mah muarek jalir janji sumuhun ai kirang mah WA we kapun mah ya kitu japri nya kitu nu mawi teh oge kalaya nyuhunkeun tawiskeunun we kangge laporan ke negara ngan kade lamun mendat tawiskeunun ulah kosong ada tos aya ieu mah laporan pertanggungjawabanna ge syukur kitu nger nah ai sepuh datang ka dieu teh menilulu dengan maksudna nyalira sumping teh duaan nu mawi nger jeung saha pun anak sumping tuang putra ka dieu teh nu mawi dongkap di pangkar we itu ngajagaan upeti kelan Aswatama sanes apan tuang putra teh sanesna mangan hiji Aswatama kakasina teh sumuhun anak mah tapi ieu mah sanes nah apan aya putra mah seueur aya putra tegas aya budak tere aya putra murid aya putra ngurus tunyung aya putra anu tara ngurus kakolot aya oge putra anu bogoh kakolot jadi aya Aswatama mah teu ngiring teu anu ngiring teh pun anaknya teh anak murid pujaran sumuhun putra ajaran eta putra murid leres nger
dongkap ka teh sareng pun anak-anak murid tapi da sok sanajan bari jeung sifatna murid tapi ekanya mah barang we imbang jeung Aswatama kanyaahna maklum meureun teu leutik di aya di mang di ais di leutik di akot-akot ti lelemet ti bobolon di ongkret-ongkret ti lelemet ku pun mang teh kutan teh laras saha ngaranna ai kakasina teh Arjuna panangahing Pandawa urang nagara Amarta da geuning Gusti ka dieu geuning eta jelema cicing naon nger henteu Arjuna kakasina nger datangna ka dieu teh nyarengan atanapi dah ai dongkapna asumpingna ka dieu teh nu mawi tepang di jalan mangker ka dieukeun di tengah jalan ka amprok sareng Arjuna ai Arjuna teh bade ngahaja amangan ka jajar sokalima aya taroskeun ya balaka we mang teh bade sum dongkap ka dieu dicaritakeun yen mang teh baka dongkap teh ka hiji raja sakti mandraguna punjul hingga papa mangguling da maklum salira mah parantos ka sohor parantos sabeueur hiji boh dina Instagram boh dina Facebook tina Twitter nya nuju viral salira teh ya kitu nger ya nah ai manehna mah da ai hirupna teh kitu lapar ku pangabisa haus ku ilmu maklum sok guru ka itu ka dieu meureun ngadangun nami salira teh jojorojoy hatena teh hayang ngilu teu seurigna kekejotan manehna teh buru-buru we ama keun bae jadi babuna ge ceuk paribasana cenah hayang menta ilmu ka saha teh ka salira jadi niat guguru nger kadena teh cikan atuh ditah ka dieu hayang nempo jelemana aya widinya aya sae atuh Jaro geuning ongkoh Arjuna tapi Jaro ya mah emang ngalani ka manehna teh Jaro kadeudeuk nya si Jaro ngaranna teh Jaro kaula nun kula rama guru yap ka dia aya haturan linggih nya teh anger Gusti Prabu aya widi kalabat yap Raden Arjuna lumebat saking kraton nagara datan nerat tangga deman ya datan nerat tangga deman sasakara ewu pagole engan rana nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk gegeden di negara Gusti Prabu ditarima uluh iya anu ngaran Arjuna teh sepuh samohon ieu dedua tetilu sigan rada ka di tangah kaula nu uluh kasep ieu budak teh model mangkar ngora kitu pisan beungeutna ujung sia kaing teh lain kadua ngarojong kaing teh kitu jiga emang ti kajauhan teh kieu we haur gunung emang wae ti kajauhan teh kasep aya deukeutna korodok nya ieu teh Arjuna tepi nu dama kaula nu haturan rawuh Arjuna atuh nuhun dupi salira kaula Senopati Ingalaga pat senopati aing ieu teh oh nyanggakeun sembah we nuhun kitu kasep Rama Guru sok balaka
anu kumaha dipadungdengkeun dina tadi di perjalanan mang geus muka jalan ieu geus dibejakeun yen hidup ari ku guru isin nah maka jeung era insya we kaula nun kumaha Arjuna nguping wartos di tuang Rama Guru teh bade guguru ka kaula sadaya-daya kaula nun manawi bahan katampi da kaula teh sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa jauh kana ngagaduhan ilmu manawi sareng manawa we salira tiasa nampi kaula jadi putra murid salira Gusti jadi hayang jadi muridnya laras gitu nger jago ieu mah dina napis ngelmu manahna geus kabeunang ku manehna dina kasenian da sok kenang manehna mah nya babarengan jeung paguyuban kendang ngeres Yuda Sakti nyata di eta di Banjarjamis Jawa Tengah marukana sok sanajan teu sagetih oge tapi neangan dulur mah nu penting akur kitu ngan hanya kali paketuana dan nuju tugas di Papua nyata nya paul jadi hideung we mudah-mudahan we cing selamat amin 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 nger amin ya niat teh hayang guguru timbalan kaula nu bener laras nyaho kana ilmu kaula nya aing sakaterang kaula mah saciduh metu sakecap nyata bener teu salah ngan syaratna aya ieu maksudna satiap rek ngayakeun guguru ka kaula kudu ngayakeun syarat da geuning naon syaratna ngeur syaratna teh maneh kudu jadi raja tega bener raja tega kumaha teh raja tega nyaeta menta supaya datangkeun ka kaula syarat menta kaula teh tumbal meh hideung ataupun hayam can mani camani lain tumbal teh nyaeta menta supaya ieu tumbal teh lain sato itu ieu tapi tumbal teh menta ditumbalan ku manusia ditumbalan ku manusia bener menta eta manusia dipencit dicacak jadi opat dimutilasi entah digeprek entah dicacak jadi opat tuluy dibungkus ku boeh larang boeh bodas sanggup Rama Guru ya, sanggupan nyanggakeun bener sanggup nya ngiringan bener timbalan saha jalmina cenah bebas tah ai jalemana teh nyaeta teu sagawaya bener saha anu jadi tumbal ku dicacak opat di boehan ku boeh larang teh nyaeta jelema nu pangkolotna jelema nu pangkolotna iya wah ka aing bener duh aya keneh ojek goyah ieu gitu Kadek jaro kaula nun bisi neumleukeun ka mang kajen bedo we nya kajen teu boga ilmu kudu mehan guru mah
tenang di Mang aya ilmu ngurak nya sadaya-daya jelema nu pangkolotna iya iya tapi dari rasian mah kayak 17 tahun umur tidak kahayang sarua jeung ulang tahun Kota Banjar 17 tahun Sweet 17 marokana keur memeujeun halebak ka Bogoh aduh da ieu mah lain huis lain pikok buuk teh marokana bener kahaja di bodasan di Bliksi jelema nu pangkolotna di alam dunia jelema nu pangkolotna di alam dunia iya lamun budak jelema nu pangkolotna da mang teh boga tatangga umurna 80 si Cece keur ngaran babena teh ayeuna teh aya eta mah teh ringkus we nya nya jelema nu pangkolotna malah cek bohongna dunya masih kene genjlong daratan masih kene budahan batu masih kene beye ya jelema geus kumelendang di alam dunya menyanger waduh nah aya da apa saha mimitina TS tungtungna R dorna dade mimitina S tungtungna R ya Bu Hoti mah nah meni jauh Sarman lain mimitina S tungtungna R strawberry akaneun atuh eta mah heueuh dinya Deden Tirayana ulah eta mah budak ini saha atuh saha ngaranna teh Semar mana Semar kedua tetilu hiji-hijina Semar Badranaya anu beungeutna bodas awakna hideung jar meneng Gusti petengat jar meneng Gusti petengat nira aktinira lir kalimpudan mega bodara awor lan mega putih sawala salin sumabda panengah Arjuna sakedapan botenawang sumarganepun peteng penggali iya margi jauh tina dugaan anggang dina sawangan tenyana kieu jadina bakalan dasa Semar Badranaya ulah nger jaro naon jiga nu juuh jiga nu sedih aduh Ramarsi naon nger manawi teh sanes kadinya syarat aludi pentana hor nah kumaha nya keur kaula mah berat kedah nandasa Kakang Semar Ramarsi beratna nu mawi Kakang Semar teh anu ngasuh ti lelemut ka kaula ngongklet-ngongklet di zaman lemet ngasuh ti lelemut ngajar ti bubudak ka kaula ayeuna kaula
kaperipati pikeun maehan Kakang Semar goreng kasebutna kalayan dosa keur kaula Rama Guru dosa leres doraka leres nada dengan apaan eta teh nu ngurus teh lamun eta manehna ikhlas da bari mah diburuhan babu sifatna ge asisten rumah tangga lemesna ge ayeuna kudu maehan Semar naon rugina dosa kene maehan TV tibatan main si Semar pikir dulur lain baraya lain tetangga gente keur mah ayeuna dunya teh keur loba nu macet atuh mumpang we sugan paena Semar teh rada teu macet dunya teh kurangan sadaya-daya Rama Guru bener kuat imana sanajan bari jeung jelema caca kuricakan jelema sangsara bari jeung eueuh hartina tapi manehna nyelek-delek nyaah karahayatna wah sia ditenung ku aing penes ti keresah yang tumambaran dina mangsa Arjuna keur juuh kana pangkonan Residrona Prabu Jagat Netra kunyam-kunyam lamena mapatkeun aji tenung mencrong sakujur awakna Arjuna atuh saciduhing metu sakecap ing nyata ieu Arjuna malik pamadeganana kitu kaayaanana perwatak tenung sok jaro emut geura cobi pikir anu leuwih jaro naon melangna eueur mah jelema sangsara bari jeung genut olok kejo deuleu teu melang teu dineung teuing jalma eueuh gawe keur mah goreng patut ai sangsara genut eueuh purianeunana bebeungetan jiga mutu lamun sieun kasianan ku kaleungitan Semar geus we neangan nu gelo tuluy mandian pilok we awakna hidung ya atuh gampang aduh sok pikir mending ilmu kasep bakal nadunya teh eueuh ilmu hah ilmu mah moal beratnya mamawa uncal mah moal beratkeun ku tandukna leungit rakyat hiji wae mah leungit rakyat hiji mah moal jadi masalah aduh leres Rama Guru benar leres sokanya Gusti sok kumaha jawabanana jadi kaula teh pikeun syaratna ngelmu teh kedah masrahkeun Semar Badranaya menta datangna ka dieu geus dicacag jadi opat sae mangga sanggup timbalan pikeun syaratna ilmu kaula sudi mati suka perlaya gitu atuh dagani alus cocok we nage nya eta anak mang ai pa si Semar mah geus si setiaragen pamajikan anu cokot ku mang urang heroan keur mah bogot di baheula teh sanggup sangem kaula nu yakin tah sing percanten ka kaula bener Senopati abdi wayahna sing jadi saksi sia maksudna ngilu jeung Arjuna tempo nah bener atawa henteu manehna pikeun neangan syarat maehan Semar Badranaya sae mangga tah bagja bagja sepuh nger geuning ieu tuang putra wayahna bakal jadi murid sakadapan eta naon mangga kinten-kintenna kaula kedah iraha lumampah ulah diisu getokeun ayeuna ini sae atuh mangga Rama Guru jaro
pidoana wet di selera sok teu kudu didoakeun oge bakal hasil yakin hasil sing yakin nya jelema leumpang jiga undur-undur gitu oge ringkus itu mah nya lumpat mah kecerik we da mau burung katewak timbalan kaula nu permios kaula berat lumampah dibaturan ku Senopati kaula sae mah permios berat lugan neraya lumunur sedoana kesepar syah lugan neraya lumunur wewe tim layang rana parantos geuning itu pun anak teh geuning nuhun kana ditarima pun anak teh sami atuh da kaula ayeuna nu geuli Senopati rek ingit geus we tuji dieu we bareng jeung kaula urang ngenong sepuh sanes waktos we nger nu mawi seur keneh bujengkeuneun mang teh maklum loba batur loba baraya ya kitu nger sanes kirang sono sanes waktos rupina mang tiasa tepang deui atuh salam we ka Prabu Sidana nya permios nger berat lumampah permios berat Gusti wayahna talingakeun ketakna jeung sajabana si Arjuna sae mangga upami misleuk dina digawena kumaha paehan di jalan sae mangga atuh nyuhunkeun bantosan we abdi Gusti maksudna sieun pasukan 3 urang 4 urang mah pikeun batur geueung kaula di jalan ngan syaratna nyiluman sok we kumaha maneh atur-atur we eta mah sae mangga ngan menta supaya beres si Patih pikeun maling Yudhistira maneh pikeun nyacag Semar opat sae mangga dua tugas itu dinten enak teh wayahna sae mangga hayo init brah mangga Gusti Jang widoana euy ngerek init ka kampung Tumaritis rek nyokot Semar badana aya dicacak jadi opat deul nya atuh cing salamet tidak permios brah sing hasil Patih sing hasil Senopati di dagoan di Karaton Nagara wae